Kang punten bade naros, lamun aya jalmi anu murtad terus balik deui ka Islam, apakah wajib mengqadha kana puasana, hajina, zakatna, intina ibadah-ibadah anu ditinggalkeun? Naha wajib atawa henteu diqadha tatkala balik deui ka Islam? Jawabanana hayu urang tingali dina kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah juz ka-22 halaman 200. Didinya aya ibarat taksirur riddati, pengaruh murtad alal haji atas ibadah haji anu geus kungsi dilaksanakeun baheula memeh murtad. Yajibu wajib alaman irtadda kajalma anu murtad, nauzubillah, wataba jeung ieu si jalma tobat alias sabada murtad teh balik deui kana Islam, tah wajib naon ayyuida hajjahu, ngabalikan deui munggah haji anu baheula anu dilaksanakeun memeh murtad. Geus murtad terus balik deui kana Islam, munggah haji anu baheula kudu dibalikan deui. Versi ulama di kalangan Hanafiyah jeung Malikiyah. Wa dhahaba asy-Syafi'iyatu, ulama di kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i ngahukuman ila annahu maling sanyana kalakuan eta laesa teu aya alaman irtadda kajalma anu murtad summa taba tuluy tobat ieu si jalma, teu aya naon ayyuida kawajiban ngabalikan deui ieu si jalma hajjahu kana hajianana. Cek ulama di kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i, munggah haji nu baheula anu geus kungsi dilaksanakeun memeh murtad, tatkala eta jalma anu murtad tobat ka Allah, balik deui kana agama Islam, munggah haji anu baheula kungsi dilakonan teu kudu dibalikan deui. Salajengna taksirur riddati, pengaruh murtad ala sholati was saumi, atas ibadah salat sareng puasa waz zakati sareng zakat. Zahaba al-Hanafiyatu wal Malikiyatu, ulama di kalangan madhab Hanafi jeung madhab Maliki ngahukuman ila adami wujubi qada'is sholati, kana henteu wajib ngodoan salat allati tarokaha asna'ar riddah, anu ditinggalkeun dina tengah-tengah murtad, teu wajib diqodoan cek ulama di kalangan Hanafiyah jeung Malikiyah, li annahu kana kafiron, karena si jalma dina tengah-tengah murtadna direken kafir. Wa imanuhu yajubbuha, bari ari kaimananana ieu si jalma murtad eta yajubbuha, mutuskeun ieu kaimanan kana salat. Jadi kulantaran geus putus, geus teu aya hubungan, matak tatkala balik deui ka Islam mulai deui dari nol, nu geus mah geus teu kudu diqodoan cek madhab Hanafi oge Maliki. Dhahaba asy-Syafi'iyatu, ulama di kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i ngahukuman ila wujubil qada'i, kana wajib qada salat anu ditinggalkeun nalika tengah-tengah murtad, tatkala balik deui ka Islam wayahna wajib qada, versi madhab Imam Asy-Syafi'i. Wa nukila anil Hanabilah, dikutip sumberna ti kalangan ulama Hambali, tatkala aya jalma murtad balik deui kana Islam, salat nu baheula ditinggalkeun eukeul murtad, aya dua pendapat di kalangan ulama madhab Hambali. Hiji al-qada'u, aya nu mengatakan wajib qada, wa adamuhu, sareng pendapat kadua mah aya nu mengatakan teu wajib qada. Ngan wal madhabu indahum, menurut pendapat anu kuat di madhab Imam Hambali mah adamu wujubil qada, salat nu baheula ditinggalkeun keur waktu murtad teu wajib diqodoan. Perkawis hukum puasana oge zakatna anu ditinggalkeun nalika keur murtad, tatkala sabada balik deui kana Islam, disamikeun bae hukumna sareng hukum salat. Cek ulama di kalangan madhab Hanafi, Maliki
oge pendapat anu kuat di kalangan mazhab Hambali teu kudu dikodok. Tapi cek ulama di kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i wajib dikodok.